Tah nya Lur, urang mah ye kikieuan bisa dipertanggungjawabkan. Da urang oge nya ye. Urang osok diskusi nya jeung eksekutif, jeung legislatifna, jeung yudikatifna. Osok jeung ulamana, jeung tokoh-tokoh anu aya di lemur urang ge sok diskusi teu sembarangan. Nya ye di bidang ieu urang naha but ayeuna bebeja ka bapak aing ka DM da ayeuna mah aing boga bapak. Urang neliti teh nya neliti ye da beh dituna mah teu apal saprek di ormas urang mah apal teh. Da ormas mah sabenerna mah lain pada giririweuhan atuh tempatna sakola sabenerna mah. Tah ku urang dipelajarinya ti 2022 ku urang diteliti nu aya di lemur urang we lah teu jauh urang mah teu jauh-jauh di lemur urang. Ternyata kieu heuh da urang ngomong geus itu ieu ngomong geus nyuratan geus malahan mah sok cek aing mah di dinas-dinas aya tah ayeuna hese urang lieur buntu geus we ka bapak aing da kamari mah urang teu asa teu boga bapak tah ayeuna mah urang boga bapak aing geus titik bapak aing lah geus aing mah diserahkeun we da urang geus berbagai macam cara dek dieureunkeun langsung ku urang pan urang teu boga wewenang da urang mah masyarakat nu boga wewenang mah panan kadituna APH aparat penegak hukum jeung yudikatif teh lah eta lah kadituna mah nya sakitu we teh urang mah yeuh ti Maung Priangan Cikancung Nanyung Jabar Istimewa Jaya Jaya Jaya.